non, mak. Jangan panggil emak, aku masih gadis. Nya, mak. Masih gadis, non, mak. Ya, anak muda. Emak teh rek gadekeun balong, butuh duit 500. Terus, orang kudu kumaha? Kadang ngaledek geuningan, dicak emos ya ku urang, udah butuh duit 500. Buset, muni nyangangang. Santai lah tuh, mak. Sok-sok, arek moal duluan urang. Arek, mak. Ngan lamun 2 poe 3 poe mah urang moal. Lamun 5 bulan, urang arek tadi gade 500. Gue masih 7 bulan oge, dah kalau dona ge panjang keneh iya. Nya sok yang 5 bulan mah, tapi sok dia kan duitna 500. Ah, mak, 5 bulan mah urang daek ngagadena 500. Ya, 500. Nuhun ya 500 ditulungan. Ayeuna tunjukkan urang di mana balongna. Deket kan dia jakun tadinya. Nah, itu ayeuna dijapkeun nya. Ayo sok sama motorna ketuna di dia. Siap. Mak, jauh keneh teh. Deket tah di bedinya. Tuh. Tah anak muda, iya balongna tah. Buktina iya. Boy dan, jeung naon urang ngagade balong saat mak, jeung adu bagong. Har, tadi ge urang mah geus nyebutkeun ge rek ngagadikeun balong, rek saat rek aya cayan teh nyaho. Mah nama ieu teh balong, tapi atuh da jeung naon eueuh cayan eueuh laukna. Jeung naon atuh urang ngagade balong? Bodo amat. Dipake menda engseg, rek pake ngadu bagong engseg. Urang mah pokona mah duit geus menang. Bae anak muda. Dulu eta, dasar ini rabig. Hoya! Kemana sih Mama Rabig? Kayak teh meni rawas emak. Tah, mak, kebenaran pisan dia panggil cicingnya. Kebenaran pisan mak, panggih. Jangan bilang kau mau nagih hutang ya anak muda. Puguh ge mak, kebenaran pisan urang terek lagi hutang ka mak. Anu 100 kamari can mayar. Aya teu mak? Pugu orang rek nginjam ka maneh 100 jadi 200. Moal mak, moal. Urang mah kapok kinjem mana? Anu kamari ge 100 eta can dibayar, bisa kinjem di wae 100. Bener, isuk sore digantian. Isuk cole, paribasa. Mak, kayu teh atos dituar ku abi. Nya, atos sama ada atosnya tadinya. Ya, atuh nuhun nya. Eta jalma ngade mau bebeja urang terus ngajual kai. Aku apalin si anak muda. Mak, kenapa itu tangannya gagaro? Apa dia gagaro teu atel? Si emak sok pura-pura Kapan eta tadi emak geus ngajual kai? Berarti emak boga duit Ya, mama ya 100 kop lah. Gitu atuh mama yang 100 jadi lunas namanya. Geus lah, urang mah rek tila. Rek ka moal. Beli skincare jeung chicken KFC. Aduh, eta si Mama Rabig, rek ka mall cenah, rek meuli skincare jeung chicken KFC. Muni royalnya si emak. Don't let me down. Hai anak muda. Ada apa? Gadis cantik? Nah, gitu dong. Panggil aku gadis cantik. Nya lah, ame mak senang we. Aya naon Mama Rabig? Ya, urang katalatahan ku si Ugi, saya di nunang meuli ti maneh teh paraeh. Terus? Lain terus kayak daklin ke parkiran. Terus urang kudu kumaha? Si Ugi minta ganti rugi dah saya derina paraeh. Nah tuh eta mah resiko ai paraeh mah. Da urang ngajual ge teu make garansi. Rek aya eueuh garansian, urang mah tetep minta ganti rugi. Lah, moal. Gawat kayak ganti rugi moal. Moal. Gawat. Moal. Ganti rugi moal. Maksa pisan ieu Mama Rabig, geus ke urang diganti rugi. Nah gitu dong anak muda. Mak, ya guys, tungguan di dia mananya. Abi rek moal heula saya terima ka ditu. Tungguan. GPL-nya. Naon GPL teh, Mak? Gak pakai lama. Anjir, eta si Mama Rabig meni make bahasa gaul. Nya, tungguan Mak, gak pakai lama. Oh, hati gembira. Na. Mak. Nah, gading saledri. Nya, tah Mak, ya gantina jeung si Sugih nya. Ya nuhunnya ya saledrina. Ya. Baik dibikin langsung ke si Sugi. Bye. Bye. Anak muda. Gandeng lah, anak muda. Namanya teh kunaon meni sewot kabeh berente euy. Itu sewat kumaha ge? Di dinya mah meni hayang digantian. Pan urang ngajual ge teu make garansi. Kela. Maksudna? Lah, gandeng ge. Mulai dari sekarang status pertemanan kita cukup sampai di sini saja. Bye. Nak kunaon? Anak muda. Urang teh curhat, saledri nu ti maneh tumbuh subur. Nah saya dari mana teu paraeh ge? Bet hante, itu tumbuh subur di depan rumah. Anjir. Urang katipu dewa eta ku si Mama Rabig. Nak katipu kunaon? Lah,
Panjang ai kudu dicaritakeun mah. Intina si emak boga bati saledri. Punten, pada tumaros, umina Pak RT kamu di mana? Kapaling ditu. Kemana ya teh? Ka ditu. Ke kiri apa ke kanan? Mak, cicing rai. Nyarakeun wae. Cicing tak apa mah. Ye, bet apa urang mah? Napa kumaha mak? Kan mah teh karek anyar pindah ka dieu. Kumaha terang tuh bumi Pak RT teh kapal di mana jalanna? Mohon terang bumi Pak RT mah. Ceh, si emak nyawanan. Duh, aing mangerakeun euy. Kapal di mana bumi nama itu terang mah? Mohon terang, tapi Kenapa mak aham? Biasa ah. Si emak mah lagi batuk pilek. Oh, lagi batuk pilek, diobat atuh mak. ih, urang mah tegar batuk pilek. Ada yang soten ngarti meureun. Oh, ngartos. Ya kan anu di PK hoyong kumaha teh? Nah, betul sekali. Ini yang aku mau. Yo, mak, ulang ngerakeun wae. Duh, aing mangerakeun wae si emak. Diam kau anak muda. Tah, cek bumi Pak RT mah lurus adinya. Oh, mohon mak, upami tos lurusnya kapal di mana deh jalanna? Tah, pamit lurus mah. Mak, Inggris atuh ih, ngerakeun wae. Bejalan ka mana geus lengkap. Di mah ayo we ngabatikeun tiap jalan. Cici, ya cara emak untuk mendapatkan uang. Dasar mata duitan. Oh, nyuwunkeun tabihna gampil mak, tapi tunjukkeun jalanna secara lengkap. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Jalannya lurus belok kiri. Oh, nuhun mak, saya duluan ya. Oh, mohon sama-sama. Mohon ah. Cih, mak, era itu teh tamu, mak. Cici, nu penting mah cuan. Menta tuh, mak, euy. Hayangnya mana? Tuh hayang tuh, yang kudu mere maneh. Koret pisan atuh, mak. Mak urang we, duit urang. Urang mah malicikan KFC. Hei, anak muda, Bang, kumaha atos kapenak bumi Pak RT teh? kapake kumaha nu aya urang jol ka sawah? Cih, nah atuh aning ka sawah. Ganeng ah, kabogoh didinya terbalik lah mere informasi teh. Astagfirullah, sanes kabogoh abi eta mah. Si emak mah besti abi partner. Ah, urang mah teu hayang apa kena balikan nu tadi nu 200. Cih, nah menta ganti ka urang, kan duit nage ku si emak tadi. Lah, aing ge apa mana teh sekongkol jeung kabogoh maneh. Cih, nah sekongkol naon? Coba da eta malin kabogoh urang. Lah, sok gawat ganti rugi mun teu ku aing dilaporkeun. Cih, atuh lah dilaporkeun Duh, nyatu ya aya. Wabi digentosan 200.000 ya. Tah, kitu atuh kehe lain kalahkan nipu. Bye. Cih, nah jadi urang anu katempuhana. Gara si mama rabig ya euy. Awas ayo lain ka dieu mama rabig.